lieur kieu euy. Pamajikan Japar teh. Jahat parab. Budak yang jarajan wae. Warisan ledis ieu teh. Dijualin, hutang can kebayaran mau badi. Wah, sadul euy. Kepangi oge sia ku orang titeangan tadi geuningan di dinya. Beurkeun geura ku aing. Wah, aya anak buah juragan kohar euy. Ngumput ah. Kemana si sadul euy? Tadi mah di dieu. Wah, kemana ya kaburna euy? Tereh kitu ngaleungitna. Dieu Pak. Tunggu. Hei. Oh, udah euy. Tah urang tempo di ditu pelanya. Di dia ketempo. Tuhnya heuh aya. Jadi itu mah eueuh. Cik urang teang deui ah. Tuhnya pan eueuh deui heuh. Kemana nya? Kemana euy? Ya, sia kapangis ya, diuk. Naon mah? Diuk. Kira si teh mayar hutang. Kitu mang isukan mang ah. Lain isukan. Bayar mah. Erek Kira boga duitna maneh teh. kitu mang mun aya mah dibayar lah, Mang. Cek aing ge lamun teu boga duit mah mantong sok ngahutang gara. Hese mayarna. Lain heueuh mang. Mun boga ge dibayar mah. Ganeng maneh teh tong sok ngalawan. Teu henteu pokona mun aya dibayar mah. Tong sok mewek maneh teh. Beuleuh. Bayar hutang ieu mah. Coba omong maneh lalila heuh talian gara. Kabur ah. Kabur cicing diuk. Mang atuh mang. Sok kabur maneh teh. Ya nyan hayang apal teh kamari kurang diteangan. Ah. Kamari kurang diteangan karek pang geuningan. Nah dikabur. Cing tong sok kabur. Cing itu. Tong sok kabur heuh. Ini teangan di kamari maneh teh. Cih. Abi dahar. Parai pitpon sia teh. Parai pitpon. Mang. Namanya ketalian urang. Tolong. Lain tolol sia teh. Sok ngalawan. Ieu beung deui mang. Pai sekalian. Aya ngarah mah hutang deui. Hendak teh mah hutang wae. Ya nya di dieu teh rai piton sia teh. Apa rai piton? Tangane teh. Itu sieun. Ah, bae ngarah di dahar maneh teh rai piton heuh. Kana maneh beak heuh. Terus aing manggil sa juragan. Juragan, kabur. Tah, ya juragan. Jelema teh kurang secang-cang mah ka mana-mana aya nama. Karak lewat. Bang Bodas, Bang Berem. Mana ka mana wae di tangan di tadi. Eueuh geuningan. Kira mah hutang. Bulan hareup mah. Emang bulan hareupannya. Meunah wae ngahutang saloba-loba mau mayar di teteangan ka ditu ka dieu eueuh ha. Meunah wae ha. Carekan bos lah. Cuman Maneh lamun teu boga duit ulah ngahutang. Nyusakeun aing wae. Meunah wae nyumput ka ditu ka dieu ha. keras kieu euy. Tong sok ngomong ari keur dibapak. Oh no. Rek dibayar mah hutang teh. Erek. Bawa duitna teu. Teu. Ngeunah wae ngahutang, nyusakeun aing wae ha. Ajudan, periksa. Siap bos. Periksa. Bangsat kau. Dugaan we duitan. Wah, kering bos. Kering. Heeh. Bawa duitan jelema ieu mah. Biar makis min, berat deh teh. Mayar hutang mah. Erek. Mana duitnya? Yuk. Ya, cukup mah. Tah gitu atuh aya ngomong eueuh cenah. Kieu mah tuh cukup lunas. Juragan kan eta tos lunasnya. Nya lunas ya.
Namun di biasa. Oh, bisa. Hiji. Dua. Oh, 2. Yo, Nah, jiran. Tuliskeun. siap bos. Ya kumaha tuh ya pada wih ya. Jiran, buka mesunas ieu mah. Musunas. Heeh. Gitu mentok sok masukkeun batur. Batur, Baru mah bener. ditalian kurang teh bieu teh, mah kepretan. Nih, yung Balik. terus balik. Nanti Ngombohong wae sia teh, heh. Biasa bos, jalma kismin mah kieu ya. kelatunya Oh, nya jig. itu tersunasnya. Mesti dibayar lunas. Kamu boga duit ngomong tong era-era kos bieu. Kamu teu boga duit rek nginjem deui, bebeja ngomong ah. Ya. Balik kelatunya. Oh, nya. Ya buaya candi parab. Oh, buaya tukang ngabaparan awewe. Ya. Oh, Buaya. kumaha deui sekarang? Beres. Beres atuh. Dik mana teh nempo? Wali godod kabeh ah. Coba. Aya eueuh. Mananya? Wah, ngomong ka urang. Mana eueuh? Aya eueuh. Eueuh, bos. Tadi mati dia euy. Eueuhnya. Ah, usah bohong. Ya asli bos, di dia tadi mah. Yang dipecat mah. Ya, ka mana nya? Ih, bawa murah di mananya? Jangan. Bodi euy di mananya? Kalau lawar aki itu Silakan. kan. Non. Aya naonnya ieu teh? Rame kieu tadi abi karage mungkin itu tos gareleuweut kitu. Aya naonnya? Iya, duit setoran cenah. Ngomongna eueuh cenah ieu. Urang teh disebut ajudan kos kieu. Kah. Asli orang mah. Tolol. Orang we tuh diangkat jadi ajudan. Oh, bisa. Ya mah tuh libur ieu mah. Pecat teh, pecat. Balik ah. Betul nu tadi ya. Balik. 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 Batur di sawah ini. Wah, garing kan? Ataso. Ayo mah. Ringikeun. Balik ke itu sunasnya. Balik lagi. Serius baik. Baik atunya. Tolong. Waduh, suara pergi.